dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam Ayo baturan aja ya geningan unggal sore ngabring kemarana eta aja. Biasa nih mang bulan puasa mah pesantren petir. Pesantren petir cenah. Anjir. Pesantren kilat. Di mana-mana ge pesantren petir. Atuh. Ya aja naha atuh teu ngiluan, galib jeung batur. Oh ya mang, sin gludug. Tiga toke wae atuh anjir sieun gludug. Anjir malin toke mang. Naon tuh? Bayawak. Ingan atuh anjir. Ieu anak bayawak. Nya. Gini Jai, ayeuna kan terakhir lebarannya. Bisa pesan kue mama gitu, bejakeun di sok nyieunnan. Kue naon wae di bi? Hanya kue nama hiji nastar, ngan varian rasana loba. Rasana wae. Nanas aya, blueberry aya, strawberry aya. Loba bae pokona mah. Nyatung kan dibejakeun nya ka si mama. Tah meuli ka bibi anu rasa peuteut jeung jamar roti, anu bisa jeung daun sangbi. Manjing sambelna sakalian. Bunga bi keur teu ngeunah beuteung. Sabenerna ieu ngomongkeun kue apa paket nasi liwet bi? Lah nanaon ge bibi mah sok. Pesen nanaon ge sing bacang jerona anjing edan ge sok naek. Atuh sieun bi jerona anjing edan mah. Nya moal talian bacangna oge. Raku sieun. Papatan koneng, sampaikanlah rinduku kepada azan maghrib. Aku selalu menunggunya di sini karena abi geus teu kuat. Lapar, hayang buru-buru buka. Ujung kolak cangkaleng di sanguan. Berat. Anjir, wayah kieu mun ngalabelut. Man eueuh seteh urak lagi teu boga, aing urek ngalablot make naon? Teu jaman ku urek mah Brad. Kunaon atuh? Ku lebu babari. Dikumakeun. Tinggal liang na perlukan ku lebu setiap liang seteh. Terus? Ya. Setiap liang teh perlukan kabeh. Engke teh Brad haranyat kana galengan cari ngogo. Sari beungeut. Da kapireupeunana panona tinggal nyokotan we. Bersih banget sih teh. Belut cari ngogo anjir nagalengan. Heeh. Cari banget ya. Yang nyentang ya anjing tarangna ya kaki. Nah secara rape kieu geuning nya. Terus naon di? Biasa pageun awe mah teu rapih-rapih, kudu nyeuseuh, gegero, kudu ngepel, malah melikeun kenteng deui. Malik-malikeun kenteng. Nya, Naon make ajeng hieu dengan malik-malikeun kenteng bi? ih da lebar keur panas poe mah. Si garing sabelah geuning, Terus lamun misalkan hujan kumaha? dicokotan, dipupulan. Boy ebah. Parah anjing bi aing ya rempagna. Kenteng lebih ka dipupulan atau imah banjir meureunnan. Ampun teuing. Ya bi urang udah teu ngarti urang mah. Lamun misalkan bibi masih keneh capek ayeuna ngagawean pagawean rumah tangga. Pan kamari si Amang geus pangbalikeun mesin cuci. Terus mesin cuci jang naon atuh ai bibi? Mesin cuci naon? Rumah wadah geran bubuk beak. Misal mesin cuci tah hadol meureunnan. Bibi nu atah adol mah. Piraku atuh bi mesin cuci dipake ngumah wadah nya pareupeus atuh bubuk pasti. Oh paneta ge. Parah anjir. Kumaha atuh aing cara ngabejaanna ieu ampun Gusti. Ya, Bi. Mesin cuci eta ajang nyeseuh baju, Bi. Meuseuh calana. Ya, kade tong dipake ngumah wadah. Ya. Oh moal atuh. Kade oge tong dipake ngumah kenteng tah. Nya. Nah. Parah bi aing.
Ampun teuing. Kamari mah Brad kurang meni kehel sia ka tukang surabi ceuleupeng eta tukang surabi Brad. Kumaha deh? Aceng Brad Heeh. menta surabi atahna geura Brad. Kala diberena teh susu kental manis Brad dipalastikan geura Brad. Teu ceuleupeng kumaha eta tukang surabi. Si laing nu ceureupeng mah saroceng. Ye, ngaran-ngaran surabi atah nya encer atuh adonan eta teh lain susu kental manis saroceng. Eta teh ya lamun misalkan di dinya hayang surabi atah terus anu geus ngabentuk tuh di ditu disaritem. Ye ka saritem ya guys. Ya omongeun ieu si saroceng ampun teuing. Geus dicelek deui sirahna. Lain Brad, bulan-bulan ayeuna urang mah asahara rese pisan neangan duit syarat pisan. Sarua atuh kos urang ge akhirnya kari sabarna we meureunna ayeuna urang teh. Tapi jigana Brad, lamun nginum larutan mah insyaallah sok lancar geura jigana mah Nying parah ya si kosim. Please kos henteu kitu konsepna seteh. Da lain hese modal lain. Nying parah ieu anjir. Ya lamun misalkan kitu konsepna, didinya tinggal ngahakanan gedang. Ya cangkurileung anjir. Lamun henteu eta gecek daun dedi. Inum we caina meh murus didinya anjir. Sia awak geus jiga congcorang murus oge anjir. Anger we ngagi celak sirah. Ampun teuing. Parah si kosim. Kamari maneh akan kucubung mah kamu. kumaha deh. Kamari maneh nyegatan jelema eta di gerbang puskesmas naonan anjir. Oh, iya pancenah mencegah teh lebih baik daripada mengobati. Kata kurang tadi cegatan, we naik berobat teh. Ngomongan we saremo anjir. Beungeut sia rempag. Ya, nyawa teh maneh konsep lebih baik mencegah daripada mengobati. Maksudna hirup sehat seteh samemeh gering. Oh, Parah aja saremo ieu teu arti aing geus ieu mah. Kalakuanna teh guys siga nu weureu kucubung, padahal tengah akan kucubung teu. Sia teh. Parah anjir. lain pengen orang dicarikan ku satpam kemari Nya heueuh atuh untung teu digebugan ge. Aing nu erana mah teh. Baturan sat teh, baturan si Brad cenah. Ngomongkeun anjir.